Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Abdul Malik di kelas 8F. Tepangkeun nami abdi Abdul Rauf di kelas 8I. Tepangkeun nami abdi Alika Destiani di kelas 8C. Tepangkeun nami abdi Hani Endiani di kelas 8J. Aduh enggak, kumaha nya teh mitos tuh enggak. Kumaha nya teh mitos lami nya teh ngagali teu kaluar wae cai mah kumaha nya. Nuhun ieu teh mitos sabaraha dinten ieu urang teh tos ieu ngagali. Istirahat heula ya, istirahat heula sedap ya. Assalamualaikum. Nuju naraon ieu teh? Waalaikumsalam. Ieu nuju ngagali sumur tapi teu kaluar nya caina. Kumaha nya ieu teh nya? Cara aing ngali sumur ame aya caina. Kumaha tah? Mun kitu, kami hareureung bade ngadameungan wae ge langsung ngadoa ka Gusti Allah. Nuhun cenah ngadoa. Oh, beda doanya. Oh, itunya upami lamun bade mah aya urang sareng ngadoa. Amin. Kita satu waktu itu mah aduan bade ulah kabur. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu mungkin dilanjutkan deui enjing atau pageto. Aya tuh sasarangan urang uwi, aya tuh hiji. Alhamdulillah berkat Allah ini saya tos aya. Maka ieu teh hayeuna tos aya. Alhamdulillah tos aya. Oh, alhamdulillah atuh kitu mah. Alhamdulillah berarti leres kami bade ngadamel naon kami tadi kami usaha tapi teu ngadoa ka Gusti Allah percuma. Nah sabalikna upami urang ngadoa tapi teu diusahakeun percuma sami deh teu moal aya hasilna. Ya pasti gitu sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha ieu teh hayeuna tos aya. Alhamdulillah